sekarang kita sudah berada di desa Cihanyawar dan hiking kita menuju Curug Cihanyawar guys. Dari jalan raya tidak potong, tidak lewat jalan pintas karena mungkin nggak tahu ya. Aduh, jadi jalan menuju Cihanyawar dan akses jalannya cukup bagus dan mulus juga, dengan pemandangan yang spoi nikmat. Sahdu guys.
kesetiaan. Carita urang duaan diukir dina harapan, mugia tetep abadi aya dina kalanggengan. Mugia tetep abadi aya dina kalanggengan. Impena wengi tadi kebentar jeung kamari, nu aya hiji sanes nu sasari nya anjeun kakasih ka ati. Panutan siang jeung wengi teu aya nu lain deui. Lamunan nu kamari kebentar jeung kiwari, anu katingali masih angger sami terobi mun salira hiji. Nya anjeun sungkeman ati pilihan anu tos pasti, anu kaimpikan anu katindangkeun teu aya nu lain iwang ti anjeun. Nu jadi lamunan nu jadi emutan teu aya kaduana lian ti anjeun. Kanyaan nah hate kadeudeuh nah hate leah nangan ukur ka diri anjeun. Ngaitna ka asih nyanteuna ka heman ngangkeut pake ukur ka diri anjeun. Teu kedah aya timbang, teu kedah aya ringrang, salira sagala-galana kamperan ka cinta.
saksi cinta orang. Ombak laut batu bulan, jadi saksi janji orang. janji